Cek, nah make teu datang ka onangan. Ah, tekun naon? Asa hoream we. Sieun papangih jeung popotongan. Nah, ayanya. Aya tadi ge abi pangi. Oh, Tuh, popotongan euceung mah geus rarabi deui. Ari euceungan kitu we, eueuh kahayang. ah can waktuna we. Can aya calonna lain. Kagabah teuing. Wes aya calon mah orang Korea. Mani jauh. Geus kungsi papangih eta teh. Nya eta hayang papangih teh. Ngan hoream nguruskeun pasporna. Nah, make hoream. Ribet. Ah, cek saha. Ayeuna mah euceuk pendaftaran paspor teh bisa secara online menggunakan aplikasi M-Paspor. Tah, lamun lansia di atas 60 tahun mah bisa langsung datang ke kantor imigrasi Bandung, Jalan Suropati nomor 82 dan akan dilayani mulai jam 8 sampai jam setengah 10 pagi. Oh, gitu. Heeh. Jadi iraha tuh rek ka Koreana. Ah, engke we. Nah, Kabogoh lagi ke ruamil kene. emang ka Bogoh aja saha gitu ngaranna? Si Jungkok. Marimar. Arangah erengnya begitu dari mana? Abis kuli kukumah di Haji Nur. Kemarin hajatan di rumahnya menito haga ya. Ya iyalah, kan ngawinkan anaknya yang bungsu. Mana kawinnya juga sama bos Rekdut. Iya, sampai ngundang artis ibu kota segala. Siapa artisnya? Itu penyanyi dangdut, tahu nggak? Cinta Kababayan. Oh, tahu. Duh, kalau tahu ada artis, pengen lalajo. Ah, kemarin kamu nyambungan saja tidak indit. Oh iya, kemarin kan aku Kaligata. Kemarin aku nyambungan. Kuehnya tidak ngareunah. Gimana gitu? Kueh Ali, dalamnya tidak asak, ngabutiken. Ada donat, kahkal. Nyobain bolu, kasar. Harus sambil minum dan yang ngeureud di tenggorokan. Kok bisa donat kali suguhin? Mungkin semaruknya donatnya masih hipu. Kamu itu ngadaang apa sih? Dari tadi teh camilan sendiri, tidak tuwur tawar. Oh iya, saking enaknya jadi lupa nawarin. Aku lagi nyanet keripik singkong Barokah Jaya Snack. Keripik singkong Barokah Jaya Snack. Pokoknya mah ngeunah. Halo Baraya, kembali lagi di vlog Sapopoe. Aku dan Marimar sedang lalajo parade karnaval 17 Agustus. Parade kali ini diawali dengan iring-iringan yang bertemakan Kopit. Tuh, sangat seru bukan? Lauk saja sampai hanyut ke darat gara-gara ikut karnaval. Di mana ada keramaian, pasti ada tukang cocokan. Aduh, asik sekali musiknya. Marimar saja sampai kagenahan. Ih, lucu sekali ya sepeda hiasnya. Bisa gagaya bagan begitu seperti rengit. Kalau yang ini ceritanya soang. Namun dikarenakan banyak pikiran, bulunya jadi rontok. Teteh-teteh Jumba juga gak mau tinggalin guys, ikut memeriahkan parade ini. Ada bencong Baraya. Menige mulai begitu. Nah, kalau ini iring-iringan panganten dari berbagai daerah ceritanya. Ada patung Garuda juga ternyata. Sebentar. Kok kepalanya kayak habis dipencit? Waduh, ada iring-iringan mobil culik Baraya. Mana budak mana? Wah, ada reog juga ternyata. Lucu juga sepedanya, dihias seperti maung. Duh, kebenaran sekali, panasnya sangat mencorong. Lihat si teteh yang lagi ngawadang, jadi peri beteng. Kita cari hakanan yuk. Enaknya makan apa ya Baraya? Dan akhirnya Marimar ngajakin aku makan bakso. Nah, ini nih, gak boleh kaliwat. Wajib banget pokoknya kalau ngebaso. Mari makan. Duh, enak banget. Pasti sudah pada tahu lah ya gimana rasanya. Siapa sih yang gak suka bakso? Marimar saja sampai lahap banget makan bakso. Kalau budak letik mintanya jagung rebus yang sudah dipecahan, yang dicampur susu dan parutan keju. Apapun makanannya, Nestle Pure Life minumnya. Walaupun gak dingin, tetap seger. Cocok banget nih habis makan pedes. Pokoknya Nestle Pure Life, air minum favorit kita. Udah kletik, udah ngajakin pulang guys. Capek tuh? Capek. Belum pulang, lalajo dulu ibu-ibu kosidah berbaju hejo. Sekian dulu ya guys vlog hari ini. Thanks for watching. Ya, cek aing naon bieu ngaji dong, saya teh
kamu wae. Kunaon Jang? Gebis? Aduh, kunaon Jang? Gugah. Aduh, sia, anak aing mabuk. Teh ce, kamari ku abis aja disamperkeun. Dah bener we, ada menirimil ka belah dieu. Tuh budak Aku lama. bae bakuna teh ngajedog budak eta mah. Ieu. Nya, cek aing naon tadi tong lompatan. Da eta tang budak siapa tara ngadenge. Tabu. Mamen tadi mak Keur naon duit? keur mayar LKS di sekolah Sabaraha kitu? 50.000. Mahal-mahal teuing bener 50.000. Meni nyebutkeun mahal sok gitu oge. Teu cara meuli Tupperware mah ratusan ribu oge dibeli. Yeuh. Ya. Lamun teu ecrem sakolana ku aing kota rahasia. Mamen tadi mak Nah, ayo we minta duit. Panas si bere tadi isu. keur mayar LKS isukan. Ah, ayo we mulian LKS. Kan mata pelajaran oge loba mak lain hiji. Yeuh. Mak, minta di duit mak keur meuli LKS. Gusti nu agung, geus LKS di wae. Udah kumaha deui atuh. Da eta mah titah guru. Mana? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon ibu, mangga atunya, abi pada uwi heula. Oh, mohon mangga. Nah make aya bu guru ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anakku yang cantik. Sudah pulang, Nak? Sudah ibunda. Mak, nah make aya bu guru ka dieu. Oh, bieu lain. Geus nagihan. Nagihan naon, mak? Nagih duit LKS. Cenah, geus 3 bulan teh dibayar-bayar. Oh, Aduh, siaka kolot. Bedegong siaka kolot. ampura atuh mah ih. Ampura. Terus tong ngamak wae. Kayak dibere ieu tah. Naon eta? Eh, Ih, meni alus cung teh. nyaho lah, da eta mah kerudung bayar tanti hijab. Ya Allah, jadi mana minta duit teh? Keur mang meulikeun indung tiung. Ah, lain. Terus mana boga duit di mana meuli tiung? Eta mah menang anyuk. Engke emak anu mayarna. Halo Baraya, kembali lagi di vlog Sapopoe. Vlog kali ini kita mau main ke pantai. Kok pantai terus? Hihi. Soalnya di sini lolobanya pantai. Jadi tiap weekend pantai selalu menjadi tujuan utama untuk liburan warga Bangka. Lihat tuh, manusia sampai pabalatak begitu. Sambil nempokeun barudak yang sedang ulin, aku dan Marimar nyanet saja. Ada teteh-teteh lagi foto-foto. Duh, enak banget ya yang lagi joget. Lihat tuh, mamah juga malah gugugan. Loh, kok barudak sudah ngojai ke tengah laut? Untung saja airnya deet, jadi tidak perlu khawatir mereka tikelelep. Agar lebih spesial, liburan kali ini kita sambil bebeleman. Kira-kira pada tahu nggak ini sate apa? Ayo tebak. Untuk olesannya terbuat dari gula merah dan juga kecap. Sebentar, suku siapa itu yang jempolnya komeng? Satenya pun sudah setengah asak nih. Tinggal diberi olesan biar tambah abdol. Wih, ada yang sudah asak nih. Tapi kok gengheng? Mungkin bagi barudak tidak seru ya kalau ke pantai tidak guyang. Tidak karasa, sate asaknya sudah ngahunyud dan beteng pun sudah gogoakan. Untuk cuci bangusnya, kita makel buah semangka. Lihat tuh, budak letik saja sampai cacamuilan. Asik, satenya udah asak nih. Si mamah juga sampai buburu nyodok sangu.
Leuwih ngeunah, satenya dicocol pakai sambal. Dikarenakan Marimar tidak suka lada, jadi makan satenya yang polos tomo. Kebersamaan ini membuat sate terasa sangat nikmat. Yuk maramam yuk. Rasanya ngeunah sekali. Satenya masih banyak, tapi sepertinya tidak akan kabetengan karena betengnya sudah merasa wareg. Tuh, Marimar saja sedang nyaneut samangka. Hari semakin sore dan cagi laut pun semakin surut. Barudak yang sedang ngojai pun sudah disuruh untuk nggeusah. Dikarenakan hari sudah sore dan barudak pun sudah wareg ngararojai, tak pun memutuskan untuk balik. Sekian dulu ya Barayap untuk vlog hari ini. Thanks for watching. Ya mak, Menililah siapa di tita sakit oge. coba atuh mak. Hari ke anak teh tong sentak senghor teuing. Contoh tuh sini kita Willy. Ke anak teh meni lemah lembut teh. Mana aya sentak senghor juga emak. Eta mah dina hareupeun kamera we. Setukageun mah sarua we jeung emak. Budakna noyod mah hijemel ya yang wadukna. Moal mungkin mak. Sakitu bageurna sini kita Willy mah ka anak. Ngaranan curak carek ka anak teh siga nu palawur sini kita mah. Teuing atuh. Mamasak teh resep ka sini kita teh. Aha. Koret. Emang mah pernah panggih? Pernah. Koret kumaha gitu? Eta we di pentas salakina teh teu dibikeun. Pernaon mak? Ieu geus budak beurit. Loba beurit sugan mak? Heueuh hubung mah dising torolong. Paehan atuh mak. Heueuh pan arek eta oge, arek dipodean ku aing oge. Kunaon maneh? Lapar. Nyadaang atuh di lapar mah. Heeh arek. Dar jeung naon mak? Sae nanyakeun daang jeung naon. Kos nu sok mere resiko we. Tong sok loba tatanya daang jeung naon. Daang sayana. Naon anu geus diayakeun ku kolot. Naon mak? Ieu tempe anu di dieu dikamenakeun. Iya dicakat. Nah ari sia sok tara-tatanya heula ari nek cakat cokot teh. Kan cek mah ge tong sok loba tatanya. Jaang we nu aya. Masa kita nun di dieu teh ngahaja. Ku aing teh dipisahkeun. Nak naon dulu maka dipisahkeun. Geus dipurulungan racun jang beurit. Teh Iting dagang baso rusuk, boga wahon katingang batu. Ini penting balikna isuk, awewe nahaon gawe model kitu. Hayam kate bisa main catur, kawamena nek masang banner. Menita lete kana hirup batur, ari hirup manehnan can bener. Mang Ajid masang toa, na waktu kukur sisi walungan. Lain ijid atawa ngewa, ngan saukur hayang ngelingan. Nyen sirup dina buah lontar, nyen imah duitnya seeutik keneh. Ari hirup tong sok loba komentar. Dadang mah tara minta ka maneh. Melak toge di sisi gombong, kacileunyi jeung Mang Kohar. Karek sakitu ge geus sombong, komodi mun geus dibere beunghar. Mani sabuk kulitna lentur, Mang Ihsan dagang cakwe. Mani sibuk uruskan hirup batur, katemu pisan eueuh gawe. Ari ojo asa asli rarabi teh. Naon kitu ceuk? Eta we asa can ketemu kabeulina naon. Ieu mah ge masih ngontrak. Padahal salaki unggal poe gawe. Mahi keur dahar jeung kabutuhan ge geus alhamdulillah abi mah ceuk. Lain kitu. Atuh meuli we ceuk ali-ali wae mah. Sangkan awak teh ketempo ginding. Piraku teu mampu. Yo, marah teu gundul kitu eta wa. Arabi we geus lila. Ari taun can boga naon. Lain teu hayang ceuk. Can aya we keur meulina. Tuh tempo awak abdi mah tos ginding kieu. Nah teu kabita. Yo, pamajikan ginding mah sing cirining hirupna sejahtera. Piraku. Make sagala piraku. Eta hirup aja can sejahtera najan geus ginding oge. Sok saha? Buktina cuma dicanung. Hiji dua tilu. Sing cirining hirupna senjata. Saya senjata. Cecengiraan sorangan sia mah. Bae atuh mak. Kos nu teu pernah ngora we. Kenaon kitu maneh eta? Keur chatting. Setting jeung ka bawah lain. Budak zaman ada mah chatting. Mak mah ieu baheula jeung ka bogoh teh susuratan. Wah, heueuh nya. Heeh. Bari susulumputan ngirim suratna oge. Da bisi kanyahoan ku kolot. Nah, Pan ka bogoh emakna. Ulahun wara bobogohan ku kolotna. oh. Tah hiji mangsa mah surat ieu mah teh kapanggihun ku bapakna. Hah?
Jadi nu nampana teh bapana gitu. Ih, terus meureun kumaha? Yang ngamek lah. Tapi masih bobogohan. Nyanto lah di titah putus. Oh, Tapi mama najan geus putus oge masih keneh nuluy. uluy. Nuluy naon, Mak? Nuluy bobogohan jeung bapana. Mi, naon alasan Umi lamun pasea jeung salaki tara dijieun status? Percuma malayan peduli. Naon alasan Umi lamun gering tara dijieun status? Moal matak cager. Kunaon Umi tara pamer duit dina status? Era ku Raffi Ahmad. Mi, kunaon Umi lamun aya kasusah tara dijieun status? Nu hiji dari ka Umi bisi emprak. Tuh, ari nu gelo wajib puasa teh nya. Nya henteu atuh, da puasa mah wajib sote keur nu geus balik jeung berakal. Sedengkeun panumburu mah teu berakal. Lamun dina puasana oge teu sahari teh eling mah. Oh, gitu. Nya heueuh atuh. Emang kunaon gitu? Ah, henteu nanya we. Oh, lain ce, abi teh ngasakan sayur itu loba, hayang teu? Ya hayang atuh. Oh, heueuh tuh ari hayang mah. Ke dianterannya lamun geus deukeut ka magrib. Atuh ayeuna we anterkeunana arah di dahar ke salaki abdi. Hor, nata puasanya. Ah, pamoal sah lain lamun puasa oge. Nah kumaha gitu? Pan teu eling salaki abdi mah. Ah, teu eling kumaha ieu teh? Eta we geus setaun bung gawe. Cek, Euy, kamana wae tara bijil? aya di ieu mah. Sayun alat bijil teh. Make kudu sieun, sieun naon? Sieun aya nu ngejam duit. Bejana kamari geus meuli emas, tapi mana ning teu katempo? Ah, da teh hayang ketemu ku batur. Ari eta rek ka mana atuh? Dek miceun ieu tah. Miceun naon gitu? Miceun gengsi. Ari oce ku naon sok ngabaeudan teu pugu. Si gawe abdi teh sok ngalabahkeun teu bener. Ari aya kasusah mah rasakeun ku nyalira. Da geuning lamun keur meunang milik oge. Sok dihakar ke sorangan. Piraku ari meunang kasusah kudu dibagi-bagi ka batur. Hakan ke sorangan. Mi, tata rucingan Mi. Naon bahasa Arabna teu kawin-kawin? Tilaku. Mi, lamun bahasa Cinana kaditu kadieu naon? Cilincing cat. Lamun bahasa Jepangna ngodok pesak naon? Koko robet. Hiji deui. Lamun bahasa Arabna mabuk perjalanan naon Mi? Sok olab. Perasaan mah satara usaha. Tapi asa mineng katingali balanja. Naon ceu? Nyinir. Kenaya tuh balanja wae mah daripada jika ece gawe we unggal poe ari beugahar henteu. Ripuh ah. Sapuri beuteung. Aya dengan sangu naon di imah. Eueuhna naon da teu masak. Aya ge jeung asin tuh. Arek. Sambalna teu. Eueuh, aya nage asin hungkul. Heueuh kan bae lah. Panyakotan cing. Heug, laguannya. Ya, Nah, haning ge mah guyah. kan geus dibejakeun tadi aya nage kur asin. Hanya teh lauk asin. Tadi aya ngomong lauk teu? Henteu Ari uyah rasana kumaha? asin. Berarti teu salah kan? Dahar jeung asin. Mak, inget teu babaturan urang nu kamari ka dieu? Nu mana? Nu korongna dolo lain. Lain ih, eta mah si Iis atuh. Make baju biru, si Ayu. Oh, nah kunaon kitu si Ayu? Bapaknya nyaleg kitu teh, Mak. Hadenya bapaknya jadi caleg. Ah, mage baheula pernah bobogohan jeung caleg. Wah, pokoknya
Samemeh kawin ka bapak maneh. Ku mama sate didukung pisan harita. Sangkan menang. Unggal poe mama ngilu kampanye. Wah, Aya aturan ka undangan oge memakai kaos partai bak mah. oh eta teh. Heeh. Tapi menang tuh eta teh. Henteu. Tah teh sageus eleh teh. Teu lila mama putus jeung jelema eta teh. Nah, gitu mama. Ada itu menang mah putus we nya. Heuh da kumaha deui atuh. Geus teu hayang mama bobogohana oge. Nah, Atuh da gelo. Mak, hari duit lebaran orang tinggal sabaraha deui? Gusti nu agung eta kana duit mun ditalepe. Hayang nyaho we atuh, tinggal sabaraha deui duitna. Nyebutkeun tinggal sabaraha. Duit maneh geus beak. Nah, make geus beak deui mah. Dararasaan mah satara dibalanjakeun. Terus eta daang jeung jajan maneh sapopoe di mana atuh? Nah, make duit urang nu dipake, Mak. Pancek mage dipuapikeun ka emak teh rek diteundeun. Maneh mah kitu. Jajan we hantem. Ari duit maneh kudu teu. Nyaho kieu mah teu hayang muapikeun duit ka emak. Sabaraha deui nya? Aya keur ngabaso. Bruh. Cek. Cuma abdi kemari ke undangan sorangan. Atuh dari eueuh kamari teh babantu. Jadi abdi mah nyamuungan we. Lain, eta mah ongko hajat teh siga gede, tapi dah hareunana eueun euceul. Nya kumaha kitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh meuni kaliat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni caberang. Kuah nage siga cai urut ngagodog mie. Ari kentangna, Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. ari karedokna, Karedokna oge meuni buyata kitu ih. Gila aing mah, siga tai orok. tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Najan sok ngorong oge. Pokona mah ora wadol teman nu masak teh teu baleng. Ceuk urang mah nya, adi sakirana teu begug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan euceum mah babantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi Bruh. Lauk nila teu bisa ngambe ditalian kana piriwit. Geus lila abi teh ulin ka dieu. Matak sakalian rek nyinjem duit. pedang katana teu pati seukeut. Kang Tatang mere lauk tuna. Caritana geus sawuh deukeut, tapi datang saukur aya butuhna. Aya semah mawa ager. Mang Ikin ngajai di walungan. Da euceum mah jelema bager. Abi yakin pasti nulungan. Meuli sukro ke Ciguntur. Aya ganggarangan dina tangkal runtuh. Boro-boro nulungan batur. Hirup sorangan ge loba pangabutuh. Mang Ojan orang Ciletuh. Aya laleur na luhur sawit. Sanajan loba pangabutuh. Moal lieur da loba duit. Datang semah orang koba. Masak tempura teh dibalikeun. Duit mah memang loba. Kan hampura mah diinjemkeun. Bruh. Mari, Mar. Apa? Mau kemana kau? Mau lalajo dangdut. Bukannya kakimu kacugak? Sudah cager. Cager. Lihat, kakimu masih bunyanyahan begitu. Aku ingin hiburan sekali-kali. Tapi ini habis hujan, Marimar. Nanti di sana barelok. Lagi, kamu tidak takut di sana ditoel laki-laki? Tidak apa-apa. Malah aku yang noel duluan. Sekali kau. Awas ya, kalau ada apa-apa, aku tak mau kau suruh jemput. Tenang saja. Aku bisa nikro sendiri. Dibuang sayang. Biasa yang noel duluan. Ari ojo asa asli lara rabi teh. Naon gitu cek? Eta we asa tangkat tebok kabeli naon. Ieu mah ge masih ngontrak. Padahal salaki unggal poe gawe. Mahikeur dahar jeung kabutuhan ge geus alhamdulillah abi mah cek. Lain kitu. Atuh meuli we ce ali-ali wae mah. Sangkan awak teh ketempo gining. Piraku teu mampu. Yo, marah teu gundul kitu eta wa. Arabi we geus lila. Ari taun can boga naon. Lain teu hayang cek. Can aya we keur meulina. Tuh tempo awak abdi mah tos ginding kieu. Nah teu kabita. Yo, pamajikan ginding mah sing cirining hirupna sejahtera. Piraku. Make sagala piraku. Eta hirup aja can sejahtera najan geus ginding oge. Sok saha? Buktina euceum mah dicanung.
Bruh. Hiji 2 3. Cing cerining hirupna senjata. Saya senjata. Mak, batur mah genahnya. Arek lebaran teh marunang THR. Tong sok seri kana rezeki batur. Eta mah lain hak urang. Da geus aya bagianana rezeki mah. Oh, jadi THR mah lain hak urangnya. Nya lain atuh. Da urang mah ulah tahun ke tara meunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Naon? aya nu ka imah tadi nanyakeun emak. Saha kitu? Tuh, indah cenah mah urut dunungan emak baheula. Arek naon? Bikeun THR. Tah geuning ari milik mah. Mana THR-na kadekeun? Dibikeun kanu ngamen tadi. Ari sia. Nama kan dibikeun kanu ngamen. Pancek emak ge ari THR mah lain hak urang. Matak dibikeun we. Kan ieu sia. Naon? Ditenda di mana? Naon emak nu diteudeun? Otak maneh. Bruh. Cek, karaokean yuk ah. Bung hoream. Cemburu atuh. Mung hoream. Keur rudet kieu berbeur hayang karaoke. Rudet ku naon ieu teh? Sakitu loba duit ge masih keneh we rudet. Rudet mikiran percintaan. Sigana abdi mah jeung kabogohan nu ayeuna bakal putus. Eta geus putus deui wae. Hayo we euceum mah. Bobogohan teh mending geus siga sinetron, loba enggeussanana. Ari geus kumaha deui daripada rudet. Teu heula jeung Asep Godeg, putusna gara-gara bulu irung anu narolol. Kamari jeung Dadang Rante, putus gara-gara awakna bau tai bujal. Tah, ari jeung kabogohan nu ayeuna putus gara-gara naon atuh? Kesel ceuk keluargana ngan ikut campur wae. Tuh coba ari rek serius mah deketan keluargana. Moal bisa. Justru lamun deketna mah tapi omongeun. Tuh nyalalaunan deketanana. Anger moal bisa. Saha kitu keluargana nu sok ikut campur teh? Pamajikanana. Bruh.